Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayananya. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktu sidinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka aing teh kasiksa deui. Nu matak sia kudu boga rasa kamanusiaan. Ulah mindahkeun reujit kadengeun. Ceuk sanaya bari rumenghap. Malah ayeuna mah cul we beheungki ka dieu teh. Henteu dirames deui. Tah upami teh lepat mah parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Ki Kedi ukur hae bangun anu anger ngalalece ka sanaya. Ari sia mani teu boga karunya ka batur teh. Karunyaan ka batur teh balukana masuk jadi korban euy. Walon Ki Kedi sangeunahna ngajawabna teh. Jahat sia mah Kedi. Omong sanaya neuteub seukeut ka Ki Kedi. Jahat. Bisa jadi aing teh jahat. Tapi wasa anu ngabalukarkeun aing jadi jahat teh alatan sia kabeh. Sia anu agul ngaraku jalma bener. Sok boga anggapan aing teh jalmaina. Jalma nu ajena sanapeun sia. Sia kabeh boga pamadegan sorba kitu. Harkat jeung kadudukan jalma teh dipasing-pasing. Nu ngaku bener kudu sacampuran jeung nu bener deui. Terus anu dituding jahat kudu dijauhan. Takui sabab aing dijauhan. Atuh aing teh ngagugulungna jeung nu jahat deui. Upama kitu jadi saha atuh sabenerna anu salah? Saha atuh? Sabenerna anu ngabalukarkeun aing jeung anu nempatkeun aing dina wadah anu disebut kajahatan? Sia eta teh. Sia kabeh dulu. Sia anu ngaku bener tapi hawak. Sia anu ngaku jalma jujur tapi tukang ngagunyunyut milik batur. Sia anu asa guminter nebikeun ka henteu ngagehan jalma sejen. Aing teh korban tina laku lampah sia dulu. Jadi lamun sia nita aing ngeureunnan jahat, samemehna sia kudu tumanya heula ka diri sia sorangan. Kudu nita heula diri sia sorangan. Cing bisa teu sadaya cing samemeh sia ngelingan batur bisa teu sia ngelingan diri sorangan. Ceuk Ki Kedi awong-awongan jadi tibalik nyarekan sanaya. Dicacampah sarupa kitu sanaya teu malik amek. Malah manehna teh ngadon ngaruk. Aing mah teu hayang cacarita kana perkara anu leuwih badag. Anu ejes mah ngaran aing ku sia teh jadi ka fitnah. Jadi wayana sia kudu bisa marsihan ngaran aing. dengekeun sanaya dengekeun
Dina hiji waktu jalma teh bakal leuwih mentingkeun dirina sorangan di batan batur. Jadi lamun geus nepi ka dinya mah kayun sabae oge geus moal balitungan ngeunaan mana anu salah jeung mana anu bener. Anu di pikiran mah ukur untung jeung rugi. Kajen bener moal dipilampah hari sakirana bakal rugi. Tapi sabalikna bakal dicuk curug jeung disusul-susul ari nguntungkeun mah sanajan nya salah oge. Tah ieu oge lumaku ka aing deuleu. Nulungan batur teh meureun halus ode keur sia da keur aing mah teu deuleu. Lamun aing ayeuna kudu bala kajian aing anu sabenerna geus ngagadabah kahormatan si Darsi teh meureun giliran aing nu diudag-udag ku si Sumaji lain. Tuh kapan ukur picelakaeun keur aing mah nu mantak nu mawi nah make kudu nulungan sia sagarupa. Omong Ki Kedi sangeunahna pisan. Jadi lamun kitu sia ka batur moal bebejang ngeunaan laku lampah sia anu sabenerna teh nya. Kitu. Ceuk sanaya neuteub seukeut. Moal bisa euy. Panjang urusanna. Sabab mun kitu nya meureun aing anu pada ngepuk. Oh ya. Temal Ki Kedi bari unur-unuran siga anu rek lumpat. Montong rek ngajauhan. Awas. Sabab sia geus moal bisa lumpat deui Kedi. Omong sanaya basa ningali Ki Kedi unur-unuran. Sia mah da jalma jago. Jalma nu geus masagi anu geus sakti mandraguna jadi lamun aing ayeuna dipaehan ku sia. Aing geus moal bisa walakaya deui. Sok kewat paehan aing ayeuna keneh. Paehan. Sia mah kawasa sia nu geus nyiptakeun aing jadi jalma jahat jeung sia keneh. Ayeuna anu rek ngancurkeunana. Ki Kedi teu tatapas ini deui. Nyerenteng miheulaan narajang ka sanaya. Kituna teh bari ngalugas bedogna anu ngaburilak herang. Ya, tang pratrak. Bedog anu sakitu seukeutna teh ngabeletrak potong. Basa disampakeun ku elmu betrik simet anelan sanaya. Ki Kedi oge meni ngagoak ruas jeung nyeri. Ki Kedi pupuringisan. Sabab leungeunna ngadadak baruh. Hei sok sia sanaya. Ulah kapalang nyanyi sia aing. Sia teh geus nyacampah harga diri aing. Nyaho aing hengker ku sia teu dipaehan. Tapi ngadan di era-era siga ucing ngulinkeun beurit. Aing mumul di gitu-gitu ku sia. Paehan aing. Omong Ki Kedi bari nyerentang deui ngaheumatkeun leungeun kencana. Sabab ari leungeun katuhu mah geus kompreng nyerieun. Ki Kedi hut-het sorangan metakeun jurus. Tapi ari ku sanaya mah teu dilayaanan. Diantep we sina cape sorangan. Da jeung nyana Ki Kedi teh siga nu amek nyadek tanaga midek. Tungtung nama gubrag we ti gubrag sorangan mani aniprek. Ukur ngapanana we mani ngahegak siga anu tas balap lumpat. Paehan aing sia paehan. Paehan sia aing. Wadan di kieu mah. Paehan. Omong Ki Kedi bari neungelan cukut hareupeunana. Aing mah teu menta sia bae. Anu dipikah hayang ku aing mah sia teh daek balaka ka Sumaji. Yen anu boga dosa nyacampah harga diri Nyi Darsi teh nyatana sia lain aing. Omong sanaya saenggeus nyarita kitu gajleng sanaya ingkah tidinya. Sakedeung oge geus teu katara ka mana lumpatna. Anu ngarima ukur Ki Kedi we ceurik sorangan. Gila sana jadi jalma bodoh teh. Kukumpeni diusir-usir ku bangsa sorangan di musuhan. Nah nasib aing teh mana kieu-kieu teuing. Sia aing teh. Sia. Ceuk Ki Kedi nyarita soranganan bari leweh disangkana teu kadengeun ku batur.
Padahal kapan didinya teh aya Sumaji. Sumaji anu tita tadi ngan ngadedempes dina rungkun teh dadana manis siga arek bitu. Dari kahayang nama harita keneh oge nyebrut narajang kaki Kedi. Tapi manehna sadar yen lamun kakeheulna teu dibendung bisa-bisa nyelakakeun dirina. Da eces kapan manehna mah ayeuna teh keur tatu. Hartina moal bisa ngalawan Ki Kedi lamun arek maksakeun sakadar nuturkeun amarahna. Sumaji moal bisa nguntup ngelehkeun Ki Kedi. Awas ya Kedi, awas. Kanyahoan ayeuna mah tetela sia anu boga dosana mah geuning. Ceuk hate Sumaji ukur bisa ngageremet dina jero hatena. Sumaji teh tungtung nama ukur ngadempes we nyumput tina panalingaan Ki Kedi anu masih kene gogorentelan ceurik siga budak leungiteun cocoan. Mitra kaum dangu, Ki Kedi kakara daek ingkah tidinya teh saenggeus nyaho ti jauhna aya nu ting kadepruk leumpang. Samemeh anu ting kadepruk leumpang anjog oge Ki Kedi mah geus lumpat ti paparetot. Sumaji ngarasa heran. Kunaon Ki Kedi mana sieun-sieun teuing. Nyaho teh saenggeus anu ting kadepruk teh ngaliwat. Horeng si mana horeng. Anu ngaliwat teh pasukan kumpeni. Jumlahna lain bae ukur pepuluhan, tapi ngaratus mun leukeun diitung mah meureun jumlahna teh aya kana 300 nama. Awak Sumaji beuki nyempot we dina jero rungkun ningali pasukan kumpeni anu sakitu lobana bari samakta ku pakarang. Sumaji ngarasa seber. Manehna jadi inget kana omongan Nyi Rodia. Yen cenah beuki dieu jumlah pasukan kumpeni anu dikirimkeun ka wewengkon Pajampangan teh jumlahna ngadon beuki loba bae. Anak itu carita Nyi Rodia teh aya benerna. Bisa jadi rakyat Pajampangan teh bener arek diboyong dicangkalak dibawa ke Batavia mun nya kieu tiwas. Urang Pajampangan bakal nyolang bahaya jeung sangsara anu lain dikieuna. Ceuk Sumaji bari ngangluhna teh ku sabab ku itu ku ieu. Manehna ngangluh kunaon Ki Ragapati kokolotna bet ngalarang pasukan nyieun gara-gara di Pajampangan. Sabab kabuktian geuning dilawan salah teu dilawan salah. Sanajan ayeuna di Pajampangan eueuh perlawanan anu samakta ti pasukan Kanjeng Haji Prawatasari, tapi kabuktian ari kumpeni mah anger we jahat. Henteu ngalawana pasukan Kanjeng Haji siga anu dituding yen eta pasukan teh geus hengker geus teu boga kakuatan. Nu matak balukarna kumpeni beuki wani bae. Kitu ceuk Pangira Sumaji teh. Mitra kaum dangu, kahayang nama harita keneh Sumaji teh nguwak ngawik barisan kumpeni. Ngan hanyakal tatu dina dadana masih kene karasa eungap jeung tanagana teh siga anu leungit. Pikeun kasakitu kalina Sumaji jadi nyalahkeun Nyi Rodia. Peuting tadi ku Nyi Rodia manehna teh diteungeul ngagunakeun hawa panas. Tapi naha nya Nyi Rodia teh tujuanan arek nyelakakeun dirina. Manehna nginget-inget deui mimitina aya serangan hawa tiis anu matak eungap kana dadana ku eta teungeulan hawa tiis. Awakna ngadadak ngahodod jeung getihna karasa siga beku. Tapi saenggeus digebug ku hawa panas Nyi Rodia, getih anu beku teh liur deui. Sukuna jeung leungeunna oge gerak deui, henteu komper basa keur nampak teungeulan hawa tiis teh. Anak itu meureun si Rodia teh maksudna mah arek nulungan aing supaya ulah cilaka kapangaruhan ku hawa tiis. Ceuk hate Sumaji
mimiti sadar. Ingat kadinya manehna jadi era sorangan, malah leuwih nati eta jadi beki nyaah jeung beki cinta bae ka Nyi Rodia. Rodia, teteh lah geuning sia teh nyaah ka aing, teteh lah geuning sia teh bela ka aing. Lamun aing teu ditulungan ku sia, boa ayeuna aing teh lain ukur tatu tapi geus ngababatang mah jadi bugang. Cek Sumaji jadi nineng ka Nyi Rodia. Rodia, hampur aing. Aduh Rodia di mana tuh ayeuna sia aya na Rodia? Omong Sumaji nyarita sosoranganan. Pasukan kumpeni mah geus rada lila ngaliwatna oge, tapi inget kana eta pasukan, Sumaji oge jadi hariwang kana nasib Nyi Rodia. Palang siang si Rodia teh keur nyangarupan bahaya ieu. Cek gareng teh Sumaji, nya kumaha teu rek nyangka kitu. Sabab kapan Nyi Rodia mah gawena teh nyusul-nyusul kumpeni. Keheul ku nasib dirina. Ayeuna teh cenah Nyi Rodia teh jadi remen murang maring ka kumpeni. Saban ngadenge di mana aya kumpeni, ku Nyi Rodia mah teu oleh diobrot bae. Bari tara mikiranan kumaha balukarna. Aduh bahaya lamun si Rodia nyahoeun aya pasukan kumpeni ngaliwat, buah diobrot ku manehna mah kumaha lamun si Rodia kabawa cilaka. Cek hate Sumaji, atuh ari geus inget kapal badinya mah Sumaji teh kukurumuyan kaluar tina rungkun. Sanajan karasa dadana nyeri jeung eungap oge, kapaksa manehna nuturkeun ka mana pasukan kumpeni luntakna. Maksud deh manehna hayang nyinglar Nyi Rodia supaya ulah adu hareupan jeung balad kumpeni anu sakitu lobana. Saenggeus ditutur-tuturkeun ti kajauhan, kanyahoan geuning pasukan kumpeni teh arek muru wewengkon Cilacap. Nyaho kieu atuh hate Sumaji beuki dagdingdug bae, sabab manehna nyaho ka Nyi Rodia oge rek muru Cilacap. Ari Nyi Rodia mah muru Cilacap nah teh dumeh kadenge beja aya si Jangjang Edan keur nguwak ngawik eta wewengkon. Tapi geuning cikene masih Jangjang Edan teh keur nyusul-nyusul si Kedi. Omong Sumaji dina jero hatena, kituna teh bari nginget-nginget joalna Ki Kedi jeung Sanaya atawa moal masih Sanaya teh memang tas balik ti Cilacap gitu. Sanggeus kadenge eta tempat diwakawi ku manehna, nya kumpeni teh ngirimkeun pasukan anu leuwih kuat deui. Omong hate Sumaji deui, mun nya kitu goblok bisanya si Sanaya teh. Sanggeus Cilacap diwakawik, sanggeus kadenge ku pasukan anu jumlahna leuwih kuat, Cilacap ku manehna diculkeun kitu bae. Atuh meureun anu tanggung jawab mah rakyat Cilacap. Si Sanaya anu boga dosana, tapi urang Cilacap anu kagetahanana. Kurang ajar sia Sanaya. Cek hatena bari langsung lempang muyungkung muru ka lebah pasukan kumpeni ini. Ngan sajeroning kitu manehna oge ayeuna mah jadi sadar. Paingan atuh paingan Kiragapati nyarek-nyarek manehna ngarurug markas kumpeni. Nu matak ulah teh meureun bisi rahayat anu nampak akibatna. Kamari mah aing teh teu ngagugu da kabawa ku nafsu. Tapi ari geus ningali batur mah karasa geuning yen nya salah mawa karep sorangan teh. Cek hate Sumaji bari ngarasa era sorangan. Nya manehna kakara sadar yen ari batur anu milampahna mah tetela eta pola teh salah. Beda deui keur basa manehna anu nyieun pola. Sakitu diomongan ku batur oge anger we rarasaan mah asa bener. Kamari mah pola manehna kitu teh dianggap bener, tapi ayeuna pola manehna dipilampah ku batur mani babari pisan. Sumaji nyalahkeunana teh basa datang ka Cilacap
nyaeta kapalebah wewengkon perkebunan coklat. Sumaji teh henteu waka kitu bae ngadatangan pilemuran. Tapi untap intip heula. Da maksud manehna mah lain arek ngalurug kekuatan kumpeni, tapi ngan ukur arek maluruh naha di eta tempat teh kapangih aya Nyi Rabiah atawa henteu. Manehna papeuting nungguan di kebon anu nyengceling jauh ka lemur supaya jongjon. Sabot ngahruki itu karasa capena batin jeung ragana teh, nya capek hate, nya capek awak. Lapar magis puguh teu puguh rasakeunana. Ku lapar-laparna pejitna oge meuni karasa asa murilit. Paingan atuh loba jalma udar tina tali gadang. Batur mah ukur mentingkeun sorangan. Nu matak loba anu bari luka kumpeni. Da meureun keunana haon ngalawan kumpeni. Ari matak balangsa kana awak mah. Ceuk hate Sumaji ngajejeleh kana paripolah batur anu hianat ka bangsa. Tapi Sumaji oge teu oleh-olehnya bingung. Kunaon deui? Geus puguhing ka jalma anu sok hianat. Manehna teh geuleuh ceuceub. Tapi ka jalma anu puguh-puguh bajuang keur ngabela rahayat oge sarua geuleuh jeung ceuceub. Ras manehna oge inget ka sanaya. Tibareto manehna ceuceub ka sanaya. Sabab dituding geus ngagadabah jeung maehan Nyi Tarsih pamajikanana. Basa ngadenge aya jawara gagah anu nelahna si Jangjang Edan. Manehna teh tadina mah mani agul pisan jeung boga cita-cita hayang gabung ka si Jangjang Edan. Ngan sangus dibejaan ku Nyi Rodia yen si Jangjang Edan teh sanaya keneh tina geugeut agul teh jadi nyal sebel. Pohoe jeung teu hayang nyaho deui we yen si Jangjang Edan loba jasana ka bangsa jeung ka lemah cai teh anu nyampak malah ijid jeung geuleuhna. Ayeuna sanggeus nyaho yen sanaya teh teteh lah henteu boga dosa, nah manehna teh bakal ngomean diri tur moal ngadakwa mikangewa sanaya. Aneh deui, sanggeus hatena tumanya kitu, Sumaji teh bet jadi hese ngajawab. Sumaji rada werat ari kudu ngagul-ngagul sanaya mah. Kunaon make kitu? Mitra kaum dangu, basa peuting geus kaganti ku subuh. Sumaji kagaruwahkeun dume di lemur kadenge siga aya kasibukan. Kasibukan naon? Manehna acan bisa mastikeun. Namatak supaya bisa nyaho. Anu keur lumangsung manehna sasalenepan muru ka jero lemur. Sanggeus anyog ka sisi lemur, Sumaji geuwat sasalingkeran nyumput dinu buni. Teteh geuning urang lemur teh siga anu rek arinit pinah ti lemur. Nya ari pinahna mah ngan lain kahayang maranehna. Urang lemur teh dipaksa milu ku pasukan kumpeni anu jumlahna ngaratus tea. Aya kumpeni bule tapi bisa nyarita basa Sunda sanajan balelol oge. Albongan balaneh embung bebeca cimanya prawaca syari cajimane kabe dibawa kitu ceuk kumpeni teh bari nulak cangkeng. Geus nyaho yen maranehna diboyong kalawan paksa ka tempat anu sakitu jauhna. Jalma teh sasating darengek mung jeung sieun. Atuh ulah dibawa nyaba ulah. Kapan kami teh sabrobroleun pisan. Moal isuk buah pageto kami arek ngajuru. Ceuk awewe anu beuteung nabureuyeng sabab keur bulan alaeun. Dibelah ditu mah anu midangdam teh dumeh anakna keur nandangan gering. Ieu si Ujang teh keur boga panyakit tampek deui. Teu meunang katirisan atuh ulah dibawa nyanyabaan.
cek awewe anu hiji deui cecerewetan. Ye sanes dibawanya ba atawa peresilnya, ye teh ditewak, bonga nyumput-nyumputkeun jalma jahatnya. Cek kumpeni deui bari nitah anak buahna sangkan ngagusuran jalma anu masih keneh aya di jero imah. Aya lalaki geus rada kolot jaba awak nargeng kurang dahar, nyirintil arek ngahabek salah saurang kumpeni. Bakatingku amek kana polah kumpeni anu paksa pirusa. Tapi da puguh tanagana teh manika teh mong leuleus kitu kakara oge nyirintil geus dipiheulaan dihabek ku pohpor bedil. Si lalaki rada kolot teh aduh-aduhan, bari gogorentelan. Atuh budak leutik anu umurna 7 tahun cecerewetan ningali bapana dibabuk ku pohpor bedil teh. Eta budak teuing kuanian deui. Sakitu awakna regeng, tulang iga nasi gagamang da teu make baju teh jol nyarenteng rek melaan nu jadi bapakna. Tapi boro budak kolot ge pan teu metu ngalawan kumpeni teh. Nu mata kakara oge nyirindil geus ngabangkieung sabab dicabok ku salah saurang anggota kumpeni liana. Jalma-jalma ting derengek sabab teu tega ningali budak disiksa. Ngan ari rek bumela mah teu ludeung deui. Antukna ukur ting derengek teu puguh we. Sumaji anu keur nyumput dina rungkun sabenerna mah hatena teh geus teu sabar, hayang nulungan. Tapi kapan dilemur teh pasukan kumpeni jumlahna aya kana 300 urangna. Lamun mah manehna langsung ancrub ka pakarangan, lian ti manehna sorangan bakal cilaka oge, atuh rahayat anu rek ditulungan ku manehna oge bakal kabawa cilaka. Cikeneh sumaji ngabandungan yen kumpeni teh amek karahayat kusabab disangka tukang ngilungan jalma-jalma anu ngalawan ka kumpeni. Jadi kacipta lamun teu pupuguh manehna narajang ka eta tempat teh meureun rahayat oge milu cilaka. Atuh sanajan hate bati gegeutun oge manehna mah ukur sanggup ngadedempes we dina rungkun. Sanajan urang Ciracap keukeuh mung diboyong ka Batavia oge henteu bisa kumaha. Sabab kumpeni marentahna kalawan papaksa jeung uncum ancam. Cenah lamun aya nu kumawani wangkelang tan wane bakal dirogahala. Basa panon poe geus moncorong. Ratus-ratus jalma urang Ciracap teu awewe teu lalaki teu budak teu kolot dikerid peuti dititah leumpang kituna teh teu meunang bari babakalan. Sakalieun aya anu rek ngengerek samak oge cenah jang sare ari kapeutingan di jalan ku anggota kumpeni teh teu digugu. Pilumuran teh sasat kosong molongpong ditinggalkeun ku pangisina dibawa leumpang ka Batavia. Ari wewengkon pajampangan atuh mentong borobah heula darah ayeuna oge kaayaanna teh masih keneh loba anu diwengku ku leuweung ganggong Simagonggong. Kapan ayeuna oge di jero leuweung teh masih kapangi aya sato leuweung kayaning begu jeung kerud mah. Padahal kapan ayeuna mah geus nyampak jalan aspal hot mix nya mitranya. Jadi bisa disawang
kumaha hara-haraeunana alam Pajampangan dina antara tahun 1704 nepi ka 1705 teh. Baheula mah acan aya jalan gede, kajaba jalan satapak atawa jalan ronaan, diwengku ku taneuh anu masing usum harodo oge anger leueur. Sabab teu waleh ka cai ibunan atawa kabasihan ku cai nyusu anu nyurulung tina areuy-areuyan. Jalan anu digunakeun dina lalampahan urang Pajampangan ka Batavia oge lain jalan anu nyampaki wahari deui. Malah supaya bisa motong jalan, kalan-kalan kumpeni teh dina mawa rombongan urang Pajampangan henteu tigin mapai-mapai jalan roda padati, tapi kukurusukan mipir pasir ngeming akar. Mun kapeutingan hees di mana geledugna, mun kalaparan ngarabutan naon bae anu kasampak di perjalanan. Kitu sote jang tawanan dari jang kumpeni mah geus ti jauhna keneh oge babakalan kadaharan anu disayagikeun ti anggalna. Mitra kaum dangu nurutkeun catatan sajarah ti saban wewengkon Pajampangan anu dikerid peuti ditawan dibawa ka Batavia teh jumlahna ngahontal 1.200 urang. Ari anu tepi ka Batavia jumlahna kari 300-an urang. Hartina jumlah tawanan teh kalolobaanna mah mopo di jalan, mopo alatan panyakit, jeung mopo alatan kalaparan. Dina carita kahareup engke mitra, taktik kumpeni pikeun ngancurkeun sumanget pasukan pajuang nyaeta ku jalan nyiksa rahayatna teh bakal kagamarkeun. Pangalaman anu sarua oge kapanggih ku Nyi Rodiah. Sawatara waktu katukang Nyi Rodiah ngajengkat misahkeun maneh ti Sumaji teh. Maksudna mah hayang ngobrot sanaya anu kabejakeun keur aya di Ciracap. Basa Nyi Rodiah muru-muru Ciracap nya manehna oge ngadenge beja yen sanaya teh nguwak ngawik kakuatan kumpeni. Ngan sanggeus Nyi Rodiah anyog sanaya mah geus ngiles manten. Anu ngarima diriweuh anu dibalukarkeunana. Balukar kumpeni anu marangkuk ngajaga kebon diobrot ku sanaya jeung ku sawatara pajuang sajena anu digawe sesoranganan. Kumpeni ti Batavia beuki loba anu dikeprak sina nyieun tindakan-tindakan di Pajampangan. Namata karita oge kungsi kapanggih ku Sumaji aya alitan pasukan kumpeni ratus-ratus muru Ciracap. Sabenerna mah jumlah pasukan kumpeni teh jauh leuwih loba batan anu kabireungeuh ku Sumaji. Ngan anu kasaksian harita mah nyaeta ukur pasukan anu ngarurug Ciracap bae. Padahal anu sanyana pasukan-pasukan sejen bari jumlahna sarua samakta teh oge dikirimkeun ka saban wewengkon anu aya di Pajampangan. Kabeh tugasna sarua nyaeta ngerid peuti penduduk Pajampangan pikeun diboyong ka Batavia. Basa Nyi Rodiah datang ka Ciracap kabeneran ari pasukan anu anyar mah can datang. Anu aya teh ukur wawalasan jumlahna eta ge sesa nu diobrot ku sanaya. Nu mata kuriwuri neangan sanaya eueuh tur anu nyampak balad kumpeni
Aduh henteu sambat kaniaya. Eta pasukan company teh diobrot ku Nyi Rodia. Aduh beuting eta, lemur teh geus harengheng deui bae. Padahal cenah kakara oge 3 peuting anu kaliwat. Lemur diobrot ku Jawara teh, ayeuna geus diobrot deui bae. Rakyat Patemalan berting jorowok ngungsi cenah. Ngungsi hayu urang ngungsi. Oh cek rakyat mani Patemalan. Tibeh ditu mah malah ngadon dijawab ku Sarabedia dorlok. Dor. Ngaya aing mah ngungsi. Dan nu diserang lagi lain aing tapi company ya. Lain ngungsi. Cek hiji aki-aki anger tong we ngasur-ngasur durukan di luar. Ih aki masih nya anu disarangna company oge. Di awal akhir mah malines ka urang geura. Meureun aki can poho kajadian 3 peuting anu kaliwat. Pugu-pugu anu ngobrot mah tajuang, tapi ari company mah malasna teh geuning karahayat. Tuh buktina si Oji jeung si Kampeng mah napikeun ka ayeuna teh ngajah-jar da teu daek bebeja ka mana eta pajuang kaburna. Ceuk hiji awewe anu bisa jadi anakna. Nah, kengai ye. Lamaran guys, risiko urang. Urang mah rakyat leutik ukur di alung boyong ke. Dipake kepentingan jalma ngarti dulu. Nah, make dia alung boyongkeun, aki. Oh, cuk pajuang manehna kikituan teh. Haratan berak ka urang tapi itu si bule company oge kapan geuning kungsi cacarida. Cenah lamun urang teu bilu kamaranehna urang pasti moal bisa hirup. Jadi hirupna urang teh cenah aya di manehna. Deui si bule lain di pajuang ah. Nyaho aing mah lagi baheula ge dikeur can aya si bule jeung dikeur can aya pajuang oge anger we kieu hirup aing teh. Cek si aki bangun bosen nyaritakeunana. Nya meureun cek cohagna mah atung eneh. Kitu tah mitra cek si aki bangun bosen nyaritakeunana jigana teh. Nu matak basa Sarabedia dorlok beuki kadenge darder dor teh. Si aki mah jongjon we ngasur-ngasur seuneu. Aki hayu ngungsi. Karena haon make ngasur-ngasur seuneu siga anu keur ngabubuy sampe. Ceuk si awewe siga anu rada keheul. Dume si aki paripolahna siga anu geus limpeuran. Wah, kapan anak sia dulu. Tidak jadi ngabangingik bae hayang nyatu. Har. Nah budak hayang dahar ukur dibebenyokeun ku ngasur-ngasur hawu aki. Ceuk si awewe heraneun. Sia. Oh, ban maksudna oge ngabebenyokeun saban anak sia marenghik hayang dahar. Saban ku aing teh dibebenyokeun. Mangke sia sampeuna oge keur dibubuy keneh. Keur dibubuy keneh deuleu. Sok tungguan wae bari hees tuh. Pan kadeuleu ku sia anak sia meninya gerek. Temal si aki anger ngasur-ngasur suluh anu geus mimiti arek pareum deui. Ngadenge caritaan si aki beb bae si awewe mah ngabeb-beb balem anu katingali mah ngadon cimatana ngalemere. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.